Assalamualaikum sampurasun, kumaha daramang sadayana, wilujeng tepang deui sareng Bu Ina. Tah dinten ayeuna urang sasarengan diajar pangajaran 2 basa Sunda ngeunaan kaulinan. Sateu acan ngawitan hayu urang ngadoa heula sasarengan baca basmalah. Pengajaran dinten ieu nyaeta siswa mampu memahami isi teks narasi tentang kegiatan bermain di lingkunganku, sareng siswa mampu mengidentifikasi macam-macam kegiatan bermain di lingkunganku. Kaulinan barudak nyaeta permainan anak-anak anu secara tradisional atos aya di zaman baheula. Kaulinan teh rupa-rupa, beda-beda tempatna, beda-beda carana. Geura hayu urang diajar ngeunaan kaulinan. Contoh rupa-rupa kaulinan. Kaulinan anu biasa dimainkeun barudak awewe nyaeta hiji sondah. Nyaeta kaulinan ku cara engkle-engklean make ngaliwatan kalang kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku pojo tina bata anu teu meunang ditincak. Nu kadua congklak. Nyaeta kaulinan make papan kai dieusi ku keuwuk. Cara mainna unggal logak dieusi ku keuwuk dikurilingkeun nepi ka bea. Nu katilu sapintrong. Nyaeta kaulinan ngaluncatan tali anu diceklan ku duaan. Salajengna kaulinan anu biasa dimainkeun ku barudak lalaki nyaeta hiji galah. Kaulinan make garis di taneuh buruan ku cara lumpat ti hiji garis ka garis nu lainna. Terus balik deui salila bolak-balik teu meunang katoel ku lawan. Nu kadua gatrik. Nyaeta kaulinan make awi bebekan anu kudu dibetrikeun pajauh-jauh ku jalan diteunggel ku paneunggel tina awi oge. Anu katilu main kaleci. Nyaeta nyieun buleudan terus kumpulkeun kalecina sing rata dina buleudan tadi. Nyentongna make ramo telunjuk. Nyentangna kudu beunang kanu kaleci. Salajengna kaulinan anu bisa dipaenkeun ku barudak awewe jeung barudak lalaki nyaeta ucing sumput. Kaulinan neangan batur nu nyumput upama saurang jadi ucing. Biasana ucing ngitung heula mere waktu batur nyumput saacan kudu neangan kabehanana. Nu kadua egrang. Kaulinan lempang make awi 2 anu aya panincakanana. Anu terakhir aya deui kaulinan anu make kakawihan nyaeta oray-orayan. Kaulinan lobaaneun bari kakawihan, pacekel-cekel tak-tak jeung ngantai maju siga oray luar leor. Geura regepkeun kawihna. Anu kadua nyaeta cingciripit. Kaulinan anu saurang kudu namprakeun dampaleungeun anu sejena narunda curug dina eta dampaleungeun. Yu geura dangukeun kawihna. Tah sakitunya materi ti Ibu dinten ieu. Ayeuna hideuk kerjakeun di buku paket halaman 22 sareng 23. Nyaeta ngajodohkeun kalimah sareng nyebutkeun gambar. Wilujeng diajar, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran sanesna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.